Dina hiji poe aya leuweung anu sakitu legana kaduruk nepi ka cai ge gararing bakating ku panasna seuneu. Sasatoan kabeh malencar kalabur alincah balilahan. Teu nyesa hiji-hiji acan. Sanggeusna kahuruan ieu leuweung katinggali haseupna sing karelun. Tina jero guha kaluar indung jeung anak maung. Mak, Aden lapar. Mak. Anak maung ka indungna nyarita. Nya. Kayak urang neangan. Beres nyarita kitu kangen kaluar oge nyaeta sakadang uncal tina jero guha. Sing horeng eta uncal jalu teh nyilu nyumput dina jero guha. Mak, itu uncal mak. Udak mak, Aden yang mam daging uncal mak. Anak maung rada ngagaruahkeun ka indungna anu matak indungna reuaseun. Indung maung teu talangke langsung maneh ngagajeng luncat ngudag eta uncal. Uncal anu sakit leuwih gesit leuwih lincah ti batan maung. Ngan satarik-tarikna ge sato nu geus nahan lapar jeung hawa panas duanana beuki laun. Ngan sakadang uncal gancang manggih jalan manehna lulumpatan ngaliwat tangkal kai anu rapet. Maung bakatingku nafsu eta teu bisa newak. Kalah ka beunang wae kadeok. Manehna muru uncal ngan awak maung tungtungna nyelap kana sela-sela tangkal sehingga teu bisa oja maju hese mundur hese. Kanyahuan maung teu bisa oja. Ieu sakadang uncal nguriling bulak-balik abong jalu. Sanajan uncal oge da meureun boga pikiran kitu tah. Pikiran kitu cabul. Bae sagala kelak lage maung. Da ti tukang mah anggar we maung bikang. Uncal ngomong sorangan. Geus kitu mah maung teh nya be opi we taku si uncal. Tos wareg uncal ngopi terus manehna lumpat deui bari hehewetan. Aya kitu uncal ngahewet. Geus bisa leupas maung balik deui ka anakna. Mak, kumaha si uncal teh mak? Beunang mak, Aden lapar. Indung maung ngadon camutrut ka anakna merenyun baeud. Ari maneh tong susah sisi papih gitu. Bari ngaleos. Cagah.